Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana barangkali murid kelas genep. Mudah-mudahan sarehat sadayana ya. Kanggo pelajaran bahasa Sunda mangga disiapkan bukuna. Untuk pelajaran bahasa Sunda silakan disiapkan bukunya. Buka halaman 21. Kalimah aktif jeung kalimah pasif. Nah, jadi ayeuna orang diajar ngeunaan kalimah aktif jeung kalimah pasif. Sok diperhatikeun. Baca heula contoh kalimah di handap ieu. Hiji, Mamah nuju ngupahan Helmi. 2, Helmi nuju diupahan ku Mamah. Di dia aya 2 kalimat anu berbeda. Hiji asup kana kalimah aktif, 2 asup kana kalimah pasif. Mamah nuju ngupahan Helmi eta teh asup kana kalimah aktif. Helmi nuju diupahan ku Mamah eta teh disebutna kalimah pasif. Nah, naon bedana? Apa bedanya kalimah aktif dan pasif? Sok dibaca heula. Kalimah hiji nuka hiji tanya Mamah nuju ngupahan Helmi disebut kalimah aktif lantaran jejeurna Mamah ai jejer teh subjek. Jadi aya subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kalimat itu terbentuk dari minimal ada subjek dan predikat. Ya. Tah subjek teh disebut jejer. Nah, Mamah ngalakukeun pagawean. Jadi dina kalimat anu kahiji Mamah nuju ngupahan Helmi eta teh disebut kalimah aktif sabab Mamah sebagai subjek atau jejer itu yang melakukan pekerjaan. Jadi subjek yang melakukan pekerjaan. Ari kalimah nu kadua, tah baca deui ari kalimah nu kadua disebut kalimah pasif lantaran jejeurna Helmi, tuh jejeurna Helmi kakeunaan pagawean. Jadi Helmi nuju diupahan ku Mamah. Helmi sebagai subjek itu terkena pekerjaan. Jadi yang anu kakeunaan ku pagawean. Ai tadi manu kahiji mah Mamah ngupahan, ai ngupahan teh ngabebenyokeun kalau misalkan anak kecil lagi nangisnya tadi upahan lain dikasih upah buruh lain. Di upahan teh ditenangkan supaya tidak nangis atau supaya tidak ngambek di upahan namanya. Misalkan anak kecil tehnya lagi ngambek atau lagi nangis. Nah, bagaimana caranya supaya dia nggak nangis? Nah, dibebenyokeun atau diupahan sangkan supaya tidak nangis atau tidak ngambek gitu. Tah contoh tingali di handap aya Mamah nuju ngupahan Helmi. Tah Mamah J nuju ngupahan C, Helmi O. Tah Mamah teh jejer atau subjek, nuju ngupahan jadi caritaan atau di bahasa Indonesia mah disebut teh predikat. Helmi jadi objek. Objek teh orang yang kena pekerjaan. Tah eta disebutna kalimah aktif. Lamun kalimah pasif nyaeta tingali Helmi nuju diupahan ku Mamah. Helmi jadi J. Nuju diupahan C ku Mamah jadi O. Tah eta teh O teh jadi
objek ku mamah. Jadi mamah jadi objek. Jadi perbedaan nama secara singkat nama atau kearti nama aya di. Nah, mamah nuju ngupahan Helmi. Helmi nuju diupahan. Tah aya diupahan teh eta teh tanda atau ciri dari kalimah pasif gitu nya. Sok ayeuna tingali deui. Ayeuna hak buka tanya halaman 22. Halaman 22 yang paling bawah ngarobah wangun kalimah. Merubah bentuk kalimat. Tingali contohnya Dudi meuli buku di toko. Dudi membeli buku di toko itu teh kalimah aktif sebab Dudi yang melakukan pekerjaan yaitu membeli buku di toko. Nah, beda dengan halnya buku dibeli. Nah, dibeli. Lain Dudi meuli tapi buku dibeli. Nah, kudu di toko. Dudi meuli buku ti toko, buku dibeli ku Dudi ti toko. Tah eta teh kalimah pasif. Lamun Dudi membeli itu berarti kalimah aktif. Lamun buku dibeli, nah buku dibeli Dudi mah pasif gitu. Tah ayeuna sok silahkan kalian robah kalimah di bawah ini menjadi kalimah pasif. Ya. 1. Mangkarta keur nyieun anyaman. Mangkarta sedang membuat anyaman. Berarti si Mangkarta teh membuat anyaman itu kalimah aktif sebab Mangkarta yang membuat anyaman. Nah, bagaimana membuat kalimah pasifnya? Gitu. Berarti anyaman keur dijieun ku Mangkarta. Tah gitu. Anyaman keur dijieun ku Mangkarta. Tah eta contona. Jadi anyaman sedang dibuat oleh Mangkarta. Lamun kalimah aktifna Mangkarta sedang membuat anyaman. Kalimat pasifna anyaman sedang dibuat oleh Mangkarta. Tah eta teh contoh kalimat pasif. Nah, ayeuna halaman 23. Sok 1 sudah dikasih contoh. Ayeuna 2 sampai 10 silahkan kalian buat sendiri ya. Nomor 2, Kang Sodik ngarautan awi keur langlayangan. Kang Sodik ngarautan awi keur ngalang layangan. Berarti apa tah kalimah pasifna? Ayo. Kang Sodik ngarautan awi keur langlayangan. Awi keur dirautan ku Mang Sodik keur langlayangan. Gitu contohna. Atawa kumaha? Awi keur langlayangan dirautan ku Mang Sodik. Tah gitu contohna. Silahkan kalian buatnya 1 sampai 10 menjadi kalimat pasif ya. Silahkan dikerjakan. Baca dulu ya. Untuk pelajaran bahasa Sunda dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.